Al-faridatu salisa. Lafaz al-faridatu salisa masih termasuk karena kalimat majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Buktina nyarwakeun masalah kana faridah kana kongkorong bijami'in nafasati dina pada alusna. Faridah sania atanapi masalah nomor katilu tina masalah nu sabaraha genep tina bab kasabaraha hiji nyaeta nyarioskeun tentang majaz atawa pirang-pirang warna majaz. Bade nyarioskeun tentang mazhabna Imam Sakaki. Qauluhu as-Sakaki nisbatun li sakakatin qaryatun bil Yaman wasi'atun wasmuhu Yusuf wa kunyatuhu Abu Yaqub. Jenengan Sakaki teh masyhur di Cilembur anu aya di kota Yaman. Jenengan asli nama Yusuf, malah kunyahna lan dianana Abu Yaqub. Jenengan Imam Sakaki asli sahana Yusuf jenengan asli kunyahna sah Abu Yaqub. Itu nama asli tina Imam Sakaki. Wah, kamu ajengan pasir batang atuh tah bikin kelas bisa loh. Jadi masuk nanti pasir batang. Pantos urang pasir batang mah Karawang. Pantos urang pasir batang mah saropan. Tuh. Nyantri itu dari urang pasir batang mah. Jadi nu kasebut nanti naonana? Pasir batang Korea. Kumaha pendapat Imam Sakaki ila annahu ingkan al musta'arlah muhaqqaqan hissan aw aqlan fal isti'aratu tahqiqiyatun. Di mana-mana bukti musta'arlahna dalam kurung musabbah. Nah musabbah teh anu disarupakeun atawa anu diinjemkeun. Musta'ar mun musta'ar minhu man musabbah bih atawa nu disarupaanana atawa anu diinjemanana. Versi Imam Sakaki di mana-mana musta'arlahna bisa dinyatakeun alias muhaqqaqan bisa dinyatakeunana hisan secara hisi alias bisa kapanggih ku panca indra atawa musta'arlahna bisa kapanggih secara akal. Maka di mana-mana musta'arlahna kaluaran tina anu bangsa hisi jeung bisa dinyatakeun secara akal ngaranna majaz isti'arah tahqiqiyah. Jadi naon cenah? Isti'arah tahqiqiyah. Muat kamari mazhab Imam Sakaki mah teu aya majaz isti'arah tabaiyah bade jarot fil masdar atanapi jarot fil harfi gaya. Mata madhab Imam Sakaki dia dijelaskan nyusul karena pendapat anjeunna nu kamari cek kuring malamun musta'arlahna alias musabbahna bisa dinyatakeun ku hisi bisa kapanggih ku panca indra bisa ditingali bisa dicabak bisa diambe bisa diraba atawa secara akal ukur sakadar inti bariah maka nu kitu ngaranna majaz isti'arah tahqiqiyah. Ningali katana qaulu muhaqqaqan hissan au aqran al murad bil muhaqqaqi hissan ma lahu tahaqqukun fil kharij.
Nu dimaksud bisa dinyatakan secara hisi teh nyaeta sakur-sakur perkara nu bisa nyata dina kenyataanana, nu bisa aya dina kenyataanana. Kumaha gambaranana bisa nyata atau bisa nyata dina buktina? Bihaisu yuhasu bihasatil basar. Gambaran bisa dirasa atau bisa katingali ku panon. Lamun ngajungkeran berarti bisa katingali. Lamun aya jentulan berarti mun dicabak bisa kacabak. Karena muhaqqaqon hissan. Kama fi qaulika ra'aitu asadan fil hamami. Ra'aitu ningali kuring asadan kana asad fil hamami di WC atau di jamban alias di toilet. Fa innal musta'arlah sanyana musta'arlah. Nan musta'arlah itu tadi musabbah wa huwa sareng ari musabbana atau musta'arlah teh eta ar-rajulus suja lalaki anu gagah. Nah musabbahna eta sebab musabbahna apa naon asadun nya tah. Musta'arlah buktina lapan rajulus suja muhaqqaqun hisan bil maknal magfur bisa dinyatakan. Ayeuna ngaran-ngaran lalaki gagah bisa katingali. Wah, katingali. Kumaha berarti keuretan jelema nu gagah, bewosan, aya tatoan, awakna sembada lain krempeng dikasih tas teh. Betul eta mah moal bisa, kalau bahasa disebut wah, ngeri bae. Rajul sujaro aya tu asadan fil masjid berenangnya tekaci disebutkan paling ge bijamil abhor eta mah bijamil sajati. Ai bijamil abhor mah dina pada naon hapeuk. Ai sajati mah dina pada gagahna. Jadi ra'aitu asada nu dimaksud asad dininya kapayuna aya lapan naon fil hamam. Fil hamam itu termasuk kana kalimat naon korena. Ari korena teh berarti lapan anu nyegah bahwa lapan majaz ulah dimanan kumana naonana aslina balik ka kumanan kumana farqi berarti asadun dirinya eusina naon rajulus suja teh naon teh musta'arlah. Ari asadun naon musta'ar minhu rajulus suja buktina musta'arlahna kaluaran tina muhaqqaqon hissa bisa dinyatakan secara naon hissi bisa ditinggali bisa dicabak, bisa karabak. Paham tak? 2. Wal muradu bil muhaqqaqi aqlan ma yukamul aqlu bi annahu dzu tahaqquqin. Nu dimaksud muhaqqaqon aqlan alias dinyatakeunana secara akal eta perkara nu bisa dipastikeun ku akal. Di annahu dzu tahaqquqin bisa nyata lakin li kaunihi sabitan bi nafsihi kal umuril intibariyah as-sadiqati. Perkara nu bisa dinyatakan secara akal buktina termasuk kana amrun atau umurun itibariyah ukur sekedar rekayasa. Jadi dina buktina mah kumaha Allah ngan cek akal naon aya seolah-olah cek urang nya amrun itibariyun teh atau amrun itibariyah teh naon cenah seolah-olah. Cara mana kama fi qouli ta'ala ihdinas siratal mustaqim seperti kenapa ihdinas siratal mustaqim fa innal musta'alla sanyana musabbana wa huwa sareng ari musta'allana eta dinul haqqu dinul haq muhaqqaqun aqlan bil maknal mazkur musta'allana alias musabbana lapan naon dinul haq. Ari dinul haq bisa ditinggalin teh? Henteu kan secara akal naon? Dinul haq itu adalah ada. Nya teh? Bener. Berarti naon eta? Akal. Jadi kahartina secara naon? Akal. Nyata aya dinul haq teh. Tapi nu bisa nganyatakeunna naon wungkul? Akal wungkul lain secara hisi. Subihan dinul haq bisirati bijami'i fi kullin najati fi kullin dukirul musta'ar minhu wa huwa naon sirat wa dipal musta'arlah wa huwa dinul haqnya bal majaz ala sabilil majazil istiarati tasrihiyatil asliyati dukirul musta'ar minhu wa huwa dipal
musta'arlah. Jadi nu jadi catatan isti'arah tahqiqiyah atanapi sakur-sakur majaz isti'arah anu musta'arlahna kaluaran tina muhaqqaqan hissan atawa muhaqqaqan aqlan maka disebutna isti'arah naon tahqiqiyah. Dari isti'arah tabi'iyah aya isti'arah naon tahqiqiyah. Indasa kaki awas. Wa illa fatakhiliyatun ngan lamun tebukti bahwa musta'arlahna hisan muhaqqaqan aqlan atau muhaqqaqan hisan fatakhiliyatun eta ngaranna istiarah naon takhiliyah hayalan wungkul alias fatamorgana cekurang mah lahilian. Wa illa yakun al musta'alla muhaqqaqan hisan au aqlan bi ankana mutakhayyalan. Gambaranana di mana-mana musta'allah nah lain kaluaran tina muhaqqaqan hisan atau muhaqqaqan aqlan seperti musta'allah na mutakhayyalan alias hayalan. Maka wadalika fatakhiliyatun eta mangarana istiarah takhiliyah indas sakaki awas. Cara mana? Kama fi qaulika an sabatil maniyatu azfaroha bi zaidin atawa bi fulanin. Aya. An sabat geus ngorowot naon al maniyatu maot. Nu disarupakeun kana sato galak. Ad paruha tegasna kukuhna itu maniyah bi fulanin kaki anu. Mana mutakhayyalan? Fa innal musta'arlah mutakhayyalun sanyana musta'arlana eta hayalan dianahu karana sanyana kalakuan ba'da tasbihil maniyati dina sabada nyarupakeun maniyah disabuhi kana satu galak tutakhayyalu ta bihayal naon al quwwatu kekuatan al mufakiratu anu mikir lil maniyati kana maut dihayal naon suratun gambar sabihatun anu nyarupaan bil azbari kana azbar alias kana kuku pasubihati suratul mutakhayyalah di suratil mutahaqqiqah atuh disarupakeun naon asuratul mutakhayyalah di suratil muhaqqiqati kana surah muhaqqiqah waswira jeung diijemkeun naon lafzul adbar min suratil muhaqqaqati li suratil mutakhayyalati ala tariqil istirati takhiliyah indas sakaki. Jadi man lamun musta'arlahna kaluaran tina mutakhayyalan aklan alias kaluaran tina nu bangsa hayalan. Jadi seolah-olah alias fatamorgana maka disebutkan istiarah nawan tahqiqiyah indas sakaki. Awas mesti ngabahasakeun majaz istiarah tahqiqiyah berarti indas sakaki. Termasuk dari indah enon istiarah tahqiqiyah indas sakaki. Seperti tapi engke penjelasanna sabarna dipayun. Satan kasifu laka haqiqatuha dina halaman 35 dina al-aqdus salis dipayun khusus nyarioskeun majaz istiarah tahqiqiyah. Sekedar informasi sekedar pengenalan cek musafir seperti lapan naon an sabatil maniyatu adbar habi ulani menjadi majazna lapan naon al maniyah mohon ari al maniyah teh naon maot nu disarupakeun kana naon sabukon alias sato galak. Jadi seolah-olah maot itu aya naonan aya maungan buktina kapayun aya lapan naon adpar berarti mata jelema nepi ka maot alias pono kumur ge seolah-olah maot teh aya naonan kukuan saperti kuku nu aya dina naon sato galak. Tapi ari kuku nu aya dina sabuk mah eta manaon hakikat ari adbar nu aya dina maniyah manaon majazi alias hayalan mungkul
mata jelema nepi ka maot ge siga diri berenang berarti mutakhayyalan mah jiga maot teh aya naonan kukuan padahal maot aya kukuan teh aya teu aya tanu kitu naon ngaranna isti'arah takhiriyah indas sakati sabab musta'arlah musta'arlah teh musabbahna kaluaran tina mutakhayyalan akhlak jadi payung sugan ke hati mudah-mudahan ke hati al-faridatu rabiatu ari masalah nu kaopat nu disarupakeun kana kaum korong dina pada alus al-isti'aratu eta pirang-pirang majaz isti'arah ilam tuktaron lamun teu dibarengan itu isti'arah mimma kalawan perkara yulaimu anu mantesan itu mah sayan kana hiji perkara minal musta'ar minhu tina musta'ar minhu anu musta'ar minhu teh musabbah teh wal musta'ar lah jeung teu dibarengan ku lapan nu mantesan kana musta'ar lah alias musabbah maka patah ari itu majaz eta mutlaqatun majaz isti'arah mutlaqah ngaranna ditunggu masalah kaopat tina masalah nu genep tina bab kahiji nu nyaritakeun pirang-pirang warna majaz dina masalah kaopat musannif bade nyarioskeun tentang majaz isti'arah antara nganggo mulain jeung henteu nan mulain teh lapan nu mantesan kana musta'arlah atau musta'ar minhu non musta'ar minhu musabbah benan musta'arlah musabbah hiji di mana-mana majaz isti'arah teu dibarengan ku yulaimul musta'arlah teu dibarengan ku yulaimul musta'ar minhu maka ngaranna isti'arah mutlaqah disebut isti'arah naon cenah mutlaqah nahu ra'aitu asadan ra'aitu ningali kuring asadan kana mau ia asad teh akan termasuk kana majaz apa sanes tergantung hada misalun lil mutlaqah urang omongan ka tengah supaya kaharti allati qarinatuha haliyatun qarinana berarti qarina naon kan haliyah cek kamari qarina teh kan dua hiji qarina lafdiyah dua qarina goer atawa qarina naon haliyah wahia qaulul maqam al madhi bisyaja'ah qarinana haliyah berarti ieu mah keur muji kana naon bisyaja'ati kana kagagahan ra'aitu asadan berarti ningali kuring kana asad pas nyebutkeun ra'aitu asadan nu bijil ti seorang laki-laki yang sangat tampan dan sangat gagah berarti kenaon eta mah madhun alias keur muji berarti asad dirinya termasuk karena ajak naon majaz naon isti'arah mutlaqah tapi wa misalul mutlaqati allati qarinatuha lafdiyah nahu ra'aitu asadan yarmi ra'aitu ningali kuring asadan kana mau yarmi asadan kana asad yarmi keur papanahan itu asad mungkin tuh aya hayawanul muftaris keur papanahan moal ari dia mah oje atuh kuringan kasep gagah tampan qarinah lafdiyah buktina lapan naon kan yarmi mumpeda sanaos aya qarinahan teu nganggo yulaim teu nganggo mulaim nya teh aya teu lapan anu mantesan kana musabah aya teu lapan anu mantesan kana musabah we teu aya atawa musta'ar minhu jeung musta'ar lah ukur sakitu-kituna ra'aitu asadan yarmi berarti disebutna isti'arah naon mutlaqah awas kudu sing jadi mana kali nyebutkeun majaz majaz naon kabeh isti'arah naon susul deui mutlaqah tajridiyah atawa tansihiyah mursal atau isti'arah makniyah atau tahiyah kudu pugu ieu mah majazna majaz isti'arah mutlaqah
Wa in kurina teraskeun jeung lamun dibarengan itu istiarah bima kalawan lapan yulaimu anu mantesan itu ma'al musta'ar minhu kana musta'ar minhu alias naon mah musabbah be pamurassahatun maka ngaranna istiarah murassaha atawa tarsihiyah cek urang istiarah mah eta teh. Cara mana? Nawuraitu asadan lahu badun. Ro'aitu ningali kuring asadan kana asad lahu tetepikeun itu asad teh lubadun ari bulu gimbal ada paruhu anu ari kukuna itu asad lam tuklam eta teu dikeuretan itu ada par. Ro'aitu asadan lapan asad menjadi masalah majazna lahu lubadun anu aya lapan lubadunan kaharepna lubadun teh naon bulu gimbal berbulu ieu dadana buluan harimau sapuluan puluan mau teu atuh ngobrolnya ulin kana mau kieu teh saya teh kena candahan oh ai mau buluan teu buluan aya jelema nu buluan aya berarti siga naon siga mau siga asal lahu lubadun lapan lahu lubadun menjadi masalah. Cek tadi di mana-mana musta'ar minhu na diayakeun atawa aya mulai musta'ar minhu alias mulai musabbah teh buktina lapan naon mah lubadun mudu badun teh lapan anu pantes pikeun musabbah teh buktina pikeun asal da asal duluan nya teh ngan kapayuna ada paruha ada paruhu lam tuklam kukuna candi keretan rena kita mah nundukeun berarti lapan asal ulah di mana kumana naon aslina hayawan mumtaris tapi asal dirinya termasuk kana jelas sujah nya can keretan kuku mau da mau semua kita diteuteup naonana kukuna sok diteuteukan kuku mah saha jelema berarti jelas sujah ngan majaz istiarah di dieu aya lapan lahu badun mana lapan badun teh mulaimul mustar minhu berarti lapan asad termasuk kana majaz majazna majaz naon istiarah sabab alapohna si sarupaan alias musabaha disebut murassaha atawa tarsihiyah sabab nganggo mulaimul musta'ar minhu atawa nganggo mulaimul musabbah be. Tilu wa in kurinat jeung lamun dibarengan itu istiarah bima kalawan lapan yulaimu anu mantesan itu ma'al musta'ar lah kana musta'ar lah nan musta'ar teh musabbah pamujarrodatun taharana istiarah mujarrodah nanggu ro'aitu asadan sakiya silahi ro'aitu ningali kuring asadan kana asad sakiya silahi anu ngalugas pedang atau anu mesak bedog atau nyeren bedog sakiya silah nyeren pedang misalun lil mujarrada allati qarinatu aliyah qarinatu karena aliyah kali ya ngan nganggo mulaimul musta'ar lah nyata maka karena istiarah mujarrodah ro'aitu asadan sakiya sila menjadi contoh majazna lapan naon sakiya sila apa asad sakiya sila disebut naon mulaimul musta'ala sanes korena tapi korena naon harian tapi sakiya sila eta ngaranna naon cek Imam Sakaki mah ngaranna naon ngaranna mulaimul musta'ala dan sok nyeren bedog asad atau rojul sujah ayah mau bawa senjata yang naon senjata lagi ukur kuku saya temen cacakan tintai itu gila kan berarti eta lapan sakiya sila disebut naon mulaimul musabbah non musabbahna rojulus sujah rojulus sujah kesimpulan berarti al-faridatur rabi'ah
majaz istiarah ditinggali tina segi mulaim kabagi sabaraha? Tilu. Hiji aya istiarah mutlaqah. Istiarah mutlaqah di mana-mana kumaha? Di mana-mana majaz istiarah teu barengan ku mulaim wal musta'arlah di mulaim wal musta'ar min saperti lapan naon? Ra'aitu asadan. Dua aya istiarah murassaha tanapi tarsi iya di mana-mana kumaha? Di mana-mana ada istiarah di barengan kumula imul musta'ar bin seperti lapan nawan ra'aitu asadan lahul badun alfaruhu lam tukla. Tilu istiarah nawan mujarradah di mana-mana kumaha? Di mana-mana ada istiarah di barengan kumula imul musta'ar lah alias musabbah seperti lapan awan. Ra'aitu asadan sahiyasila. Wa tarsihu sareng ari tarsih. Berarti di antara bagi istiarah itu biasanya istiarah mutlaqah tarsihiyah mujarradah. Eta ablagu lebih balik, lebih halus, lebih bilago daripada mutlaqah daripada mujarradah. Listimalihi nawan alasanana karena ngurungna itu tarsi ala tahqiqil mubalaghati kana nganyatakeun mubalaghahna bitasbihi dina nyarupakeunana jelas sudah katinggal di majaz nya ari tarsih mah anu make mulai mul musabah b atau mulai mul musta'ar min katinggal di majaz. Wal itlaqu sedengkeun ari ngamutlakeun ablagu wal itlaqu sareng ari majaz istiarah mutlaq ablagu eta leuwih bilago minat tajridi daripada tajrid teu katingali majaz da dari tajrid dia da nganggo mulai wal musabah nya teh musabahna sedengkeun dicaritakeun lagi naon musabah bena bias musta'ar min bu mending kene sakalian istiarah naon mutlaqah eta mah teu nganggo mulai mul musta'ar minhu teu nganggo musta'ar teu nganggo mulai mul musta'ar lah. Wa tibaru tasrihu sareng ari i'tibar atawa ngarekeun majaz tarsi wa tajridu sareng tajrid eta inna yakunu bisa pastina bukti itu tarsi wa tajrid eta ba'dal istiarati dina ba'da tamamil istiarati dina sabada sampurnana majaz istiarah. Kayak atuh ari katingalina ieu teh termasuk kana mutlaqah atawa tajridiyah atawa tarsiyah iraha ba'da tamamil istiarah sabada sempurna majaz istiarah. Atuh kesimpulanna falatu addu teu dihitung naon qarinatul musarrahati qarinah musarraha tajridan kana tajrid wala jeung teu dihitung naon qarinatul makniyati qarinah majaz makniyah tarsihon kana tarsih. Atuh istiarah musarraha jeung istiarah makniyah ulah dihitung naon qarinah engke ningali ieu majaz teh termasuk kana tarsih ieu majaz teh termasuk kana tajrid tingali we sampurna majaz istiarah engke. Lamun makniyah berarti kesampurna majaz naonana makniyahna. Lamun teu mah musarrah berarti kesampurna naonana tasrihiyahna. Karek tingali aya teu mulaiman. Kartos lamun aya mulaim tingali mulaimna naha musabbah be atawa kana musabbah alias naha kana musta'ar minhu atawa kana musta'ar. Lamun aya mulaim musta'ar minhu berarti majaz istiarah tasrihiyah naon? Ayo tasbih naon? Tarsiyah. Lamun teh mah aya mulai wal musta'ar lahan berarti majaz istiarah tasrihiyah tajridiyah. Nya kitu deui. Lamun istiarah makniyah. Minum euy tadi teh. Lamun istiarah makniyah lamun teh manganggo mulai wal musta'ar minhu berarti majaz naon? Istiarah makniyah mu eta sihia ngan lamun nganggo mulai wal musta'arlah berarti majaz istiarah makniyah tajridiyah. Jadi keur ngabedakeun teh
mana tarsih jeung mana tajrid engke sabada naon beres atau sempurna majaz isti'arah rek tarsih tasrihiyah atawa tajridiyah. Oke, lanjut. Wa yajuzu al-faridatul khamis. Masih lanjut? Selalu laku ya. At-tarsihu ari majaz tarsihiyah. Yajuzu eta boleh pulang. Wallahu a'lam.